Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa, cunduk waktuna kana acara Warta Sunda nyuguhkeun informasi ki Sunda keur balarea. Disarengan ku sim kuring aliyah Rosri Kandi salami 30 menit kapayun baris nyarengan pamirsa sadayana. Kaping 18 Februari 2021. Warta nu baris kapindangkeun nyaeta ngabuburit jeung dinosaurus. Dino Show, salah sahiji tempat pintonan dinosaurus nu aya di Bekasi. Ayeuna jadi tempat pangjugjugan balarea kaasup pangjugjugan pikeun ngabuburit. Di ieu tempat, nu ngadongdona meunang pangawuruh anu mundel ngeunaan dinosaurus. Pikareseupeun, kitu pisan wahana Dino Show nu aya di hiji mall di Bekasi teh. Teu kudu heran, mun eta pintonan teu welehaneuteun ku nu lalajo. Utamana ku barudak bari diaping ku kolot-kolotna. Pintonan Dino Show teh nyaeta pintonan ngeunaan dinosaurus sato purba nu geus musna ti alam dunya. Pintonana daria pisan, sajabati lantaran wangun dinosaurus nameh sarimbag jeung aslina, oge lantaran dirojong ku sound efek nu matak hoekeun. Sally jeung Risma, warga Bekasi anu ngaku lalajo dinosaurus teh resep ka cida. Pangna kitu teh, dumeh dinosaurusna teu beda ti gambaran dina sawatara film. Antarana bisa seuri, baheut, bunga, sedih, jeung sajabana. Eta sababna, mun aya waktu, manehanana sok ngahaja lalajo dinosaurus bari sakalian ngabuburit. Mun taya harungan mah, eta pintonan bakal aya di Bekasi tepi ka tanggal 15 Juli nu bakal datang. Pamirsa sakitu anu kapihatur, wilujeng tepang deui sareng warta anu bakal dongkap. Sim kuring alih Rosri Kandi amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.